nyana di imah berangkat ke pondok pesantren, ninggalkeun kampung halaman, ninggalkeun bapa jeung emak, ninggalkeun dulur, ninggalkeun rekan, ninggalkeun berbagai karesep aya di lembur. Sasalaman abdi malah dek pesantren becet cicing di pondok pesantren, melesat jana ti imah, ninggalkeun indung bapa, kampung halaman, tempat kelahiran, babaturan rekan ndetolan jeung berbagai kegiatan nu nyana resep, tapi nyana deuk ka Allah cet cicing di pondok pesantren. Tanya naon nu kumaneh kuari dituju, apakah ijazah? Boro-boronya na kiai na gitu bukan ijazah. Naon atuh? Allah awalan dek jadi wali nyantri. Betapa muliana santri. Ente teu nyaho kana kemuliaan santri heulanan. Di mana coba kemuliaan santri hebatna? Lamun ente neuleuh make mata ieu doang, sapira santri? Lah kamakos bebek kamakos kitu mah. Sapira santri, tapi deuleuh make mata ieu. Percis kos wali. Perjalanan wali di santri. Emang gua Kanjeng Nabi kantos nyarios dina setiap aburan onta 40 adalah onta bintu labun. Kula dipisah-pisah onta tina hitunganana lantaran baheula ku embung-embung nanga zakat dipisah-pisah. Onta nu ieu 20, nu ieu 10, nu itu 30 teu dihijikeun sehingga atuh teu ngazakat ka zakat. Lantaran dihitungna ja nu kandang ieu mah 20, ke nu kandang nu itu 10, kandang itu sabaraha, henteu dihijikeun lain kitu, bogana sabaraha hijikeun kabeh, mun aya 40 wajib zakat. Manautoha saha jelema nu mikeun zakat tujuanana hayang boga ganjaran, falahu ajruha, jelas bakal diganjar. Jelema nu nahan zakat, bunga zakat tetep bae sebagai tugas pemerintah nyana kudu nyokot secara paksa. Bahkan sebahagian hartana ieu merupakan suatu azmahakan wajib min azmati rabbina. Dina kepemerintahan khalifah ieu kudu dilakukan seperti kieu. Di urang mah nu utar atur soal zakat, urang mah soal paharaman bae. Yane pajak mau dikeraskeun gobe kudu mayar. Adapun zakat mah nu ngurusan sakalina aya nu ngurusan zakat fitrah pengembalianana. Teu jelas jang nyana jeung nyararana bae. Fakir miskin mangan zakat darja diumpan hungkul. Teu dikenakeun ka fakir miskin, ayo jubang ke di akhirat bakal ka rumah. Eta mui anu diberatkeun di negara jang ngutak-ngatik urusan-urusan tentang zakat di antarana nyana teu berdaya. Engke di akhirat coba deleukeun kumaha coba. Nyana salam ge ka malaikat moal dijawab kajen ku kumaha. La yahilu li ahli Muhammadin ta'ala ke keluarga Kangjeng Nabi Muhammad syai'un min zakat met oge ulah. Teu meunang jeung teu sah mikeun zakat ka keluarga Kangjeng lantaran zakat mah adalah kokotor reged. Teu pantes anu suci nu murni nu bersih diregedan ku urusan dunia komo meunang tina zakat. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Al-mana al-ijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa ijmal al-imamu tawi imam menua buhulan pirang-pirang kang genteni ing imam ya khudunaiku pada ngaralap ya imam lan nuab kabeh zakat al-mawashi ing zakat pirang-pirang ingon-ingon kohron kalawan maksa liman manaha saking ongkang nyegah yaman haing zakat. Amun teraikeun ngazakat meunang dicokot. Zakat naon bae ge ku kakawasaan imam, maka imam meunang maksa nyokot. Sakumaha jelema nu boga hutang geus jatuh tempo. Zaid boga hutang ka Ki Umar pada tanggal Januari tanggal 1 ieu hendeuk mayar. Kemudian tanggal 1 teu daek mayar bae. Tagih ternyata derek bayar cokot naon waya menang.
misalnya dirinya aya televisi cokot motor cokot ayuh masih kene aya mah ternyata kurang kene pamajikan anak cokot aduh tuh kobul bae nya nama geus teu beres tah giliran salah kobul wa zamut tabakun alaih lan utawi ikilah iki kaulikum mutabak alaih nawahal maliku maka lamun nganiatan haing zakatul mawasyu sabahal maliku engkang ngamilike inda akhdil imam ing dalam nalika ngalebay imam laha gaduhe zakat sakotaan hul wujub maka logoran saking malik apa kewajiban ketika dicokot secara paksa ku imam kemudian nyana niat jadi berarti kutibalahul ajulan den tulis kadue malik apa ganjaran wal barakatulan keberkahan jadi urusan dipaksana adalah eta tugas di pemerintah tugas secara syar'i ketika dipaksanya niat atuh geus bae lantis logor kewajiban tur menang ganjaran serta keberkahan wa ilam yadba ikhtiaran lan sarajan orang ngawekeun ya malika ing zakat jalawan ikhtiar milih-milih akhadha halima min qahran ajadhu lan ngalep ing zakat zapa imam min saking malika lawan bagza ajzaatu maka nyukupi ya wa in akhadha hasarwajin lan lamun ngalap atau akhdhuha atau akhadha wa in akhadha lan lamun ngalap ing zakat zapa imam saking malik kalawan paksa maka nyukupi ya zakatuhu ing malik cukup bawa saqatan hul wujub lan logoran saking malik apa kewajiban wa niyatul imam kafiyatun wa niyatul imam tawi niat imam iku kang nyukupi an niatihi saking niat ya malik niatna imam cukup bae terhadap niat malik wa qad fatahu lajulan temen potu ing malik apa ganjaran nu bogana tedaekeun ngaluarkeun zakat paksalah ku pemerintah nu nganiatan zakatna adalah imam jadi bae cuman ganjaran mente lantaran teu aya karidhoan at-tahlilul labzi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu ma'hu huwa alladhi tuf'alul asya'u kulluha ma'hu wa bihudurihi wa huwa Allah al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat ar-raqibu ma'a kulli syai'in wal hadiru ma'a kulli syai'in wa huwa ma'akum aynama kuntum. Qala sallallahu alaihi wasallam anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal wali wal waladi. Nyaritakeun mapul ma'ah mun urang carita mapul ma'ah carita jurumiah eta mah carita budak nu gagarak asup ka pondok pesantren supaya ulah salah macana ja'al amiru wal jaisha ulah dibaca ja'al amiru wal jaishi besi dibaca ja'al amiru wal jaisu. Jadi kudu aya aturan ja'al amiru wal jaisha stawal ma'u wal khosobata gampang tapi mah carita mapul ma'ah secara isyarah maknawi urang lamun carita zohir mah babari mata urang didelekeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho kadeule kadenge aing nyaho jasa kadeule sia kicep teh aing nyaho ka kicep sia nu dideleuk ku sia teh makhluk aing mata nangieun aing nu dideleuk ku sia nangieun aing deuleu sia nangieun aing atuh panan urangan luhur tah mulai tah rada luhuran di kamari
nu kamari ge poho aing nyaho kana denge sia ngadenge naon bae aing nyaho sebab jeuli sia teh nu aing nangieun aing ku aing didengekeunana nu kadengena suara-suara makhluk aing ayuh gerage suara manuk nang aing suarana ge meunang aing nyuarakeun suara kori nage nangieun aing suarana nangieun aing suara-suara naon bae eta teh suara makhluk nangieun aing ceuli sia bisa ngadenge nangieun aing ceuli siana ge nangieun aing aju mana nu sia daeuh gerage mana nu sia ambe sia kanyahoan ku aing nyaho kada ambe sia ngeunah jeung teu ngeunahna seungit jeung teu seungitna nu ku sia diambe aing nyaho resep jeung teu resepna nu ku sia ka ambe aing nyaho sebab irung teh nangieun aing bisa ngambe teh ku aing nu diambeuna ge makhluk aing mana nu sia sok gerak gabe nah maf'ul ma'ah teh allazi tuf'alul asya'u kulluha sakabeh perkara eta teh ma'ahu bareng jeung allazi teh Allah allati tuf'alul asya'u nu dipigawe seluruh perkara beusi aya nu nyesa sumulkeun ihatohkeun kulluha sakabehna eueuh nu nyesa hiji acan ternyata horeng ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah bahkan wa bihudurihi kalawan hadirna Allah wa huwa allazi ta Allah alqaim ala kulli nafsin bima kasabat anu ngatur kana seluruh awak-awakan dengan naon nu kunyana diusaha. Urang nyaho teh urusan tauhid tapi karasa ka jero jajantung we hese. Mantara kuari dikonsentrasikeun. Awak urang tatadina eueuh roh heula dijieun. Sesuai jeung waktu nu ku Gusti Allah ditimbulkeun ka dunya. Roh diasupkeun mulailah wujud urang ti eueuh ka aya nu ngaayakeunna Allah kuari gurak-gerakna urang salila urang aya di alam mulki alam nasut urang gerak nang ngagerakeun Allah urang cicing nang ngicikeun Allah dengan kata panjangna Allah te al-muharriku wal musakkit nu ngagerakeun jeung nu nyicingkeun dengan kata simpelna al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat nu ngurusan kana sakabeh awak bima kasabat kana naon nu diusahakeun ku awak nu dikasab ku awak kicep urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah dege urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah anu ngurus ambe urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allahan lengkah urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allahan diuk urang kasab urang ngaranna eta aya Allahan keluar kabeh horenganan ma'ahu bareng jeung Gusti Allah dirinci ku urang ari urang nu mantak bisa diuk teh make naon make tanaga ai tanaga nu saha nu Allah ai urang lempang make naon make tanaga jeung kakuatan ai tanaga jeung kakuatan nu saha nu Allah urang bisa maca Quran ai eta maca Quran make naon make biwir ari eta anu maca ngamacakeunana bisa maca makharijul huruf na make naon make pikiran ai pikiran teh nu saha nu Allah
ay akal nusaha nu Allah urang osok ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin berarti urang teh nyaho sadar bahwa eta teh kapan nu Allah kabeh ge nu Allah kabeh ai nu urangna nu mana eueuh nah ketika aya nu diaku ku urang ieu teh mata aing sing hade ieu teh ceuli aing etalah hijab antara urang jeung Allah. Ketika urang ditanya make tauhid ai eta mata nu saha nu Allah. Kiceupna nang ngagerakeun sa nang ngagerakeun Allah. Peureumna nang sa nang ngagerakeun Allah, disehatkeun ku Allah, digeringkeun ku Allah, isuk pageto mungkin bae anu dibutakeun nang Allah, anu dicagerkeun deui ku saha ku Allah. Berarti mutlak nu Allah kuari teh urang diaku ieu mata aing beuh kuari jadi kos kieu ngaku eta mata aing hijab di dinyalah antara jauhna urang jeung Gusti Allah. Waduh kiai ai kitu berarti teu meunang diaku teu meunang kumaha mun urang kuari ngomong kieu bae ieu mata Allah gering meunang tante tuh kumaha sia bae tah mah Helanan. Hese tah. Nek gaji hakikat teh hese. Sebab urang mah di syariat ge can anggeus. Eta mah percis oko santri jeung kiai nu kukula didongengkeun ti heula teh. Aya kiai kadatangan tamu, aju neangan jang nyuguhan ka sisi kagigir aya kotok jago dipencit. Gitu kan? Disuguhkeun. Santri nang sapoe dua poe ieu neangan kotok hayang bebeja dipencit cenah ku kiai. Oh, ku kiai dipencit. Aju bebeja ka kiai pencit kotok ablah tupan sia geus diurukan ku aing kotok teh eta teh teu meunang dia ku janu Allah. Jadi aing memencit teh mencit atuh boga Allah bae geus ulah kumaha nya kabeh nu Allah sing yakin ka muridna kos kitu sing yakin eta teh nu Allah teu meunang di aku. Benar. Menang 2 poe mbeki ai dipencit. Mbeki ai dipencit. Wow, pesta jada jeung santri. Wow, nyate segala rupa. Kiai leugit embe manggening be Garut. Waduh, embe Wanaraja. Geus tulak cangkeng kiai saha? Ieu nu maling embe aing saha? Anu laporan. Saha santri? Wah, panggil santri. Siap mencit embe mama. Ulah sok di aku mama eta teh nu Allah. Kula teh apan ilmu teh ti mama kabeh ge cenah nu Allah. Lah pokona mah teh di aku ku kula ge pencit bae ku kaya aing mah tu nu Allah ge ulah gede-gede teuing we. Sadar kiai aing salah ngadidik ka murid. Teh teu meunang salah ngadidik hakikat teu meunang di baka syariat. Wah syariat bae tungtungna pada takos gitu acak-acakan. Ai keur nyareat ulah sok dibawa ka hakikat atuh murid mah santri can datang ka hakikat ai kiai geus hakikatan atuh sakitu ge deres gan embe henteu anapa dipencit jeuh teh eta wayah syariat didik syariat bae ulah sok totorekatan ke lamun geus naek ka torekat jangan ge sadar aing teh keur aya dina si naon kitu ngaran dina kolom torekat aing teh keur aya di koridor torekat. Jadi lamun keur syariat di bahasaan torekat atau asup ka jeung kumaha ge. Ketika nyana geus suluk di torekat kuari ngabahasakeun hakikat atau memang eukeurna pas sakumaha budak SD kuari dibere pelajaran SD pas. Kuari naik, kuari SMP dibere pelajaran SMP pas. Kuari naik SMA dibere pelajaran SMA atuh pas. Kuari mah budak SD di pagahan I love you. Waduh, udah SD atuh balik sekolah geus jarah bahasa Inggris. Good morning say. Hey. Budak SD geus nyor good afternoon say. Waduh. Kabletun I love you pan budak SD teu pantes disebut I love you. Ya Allah, ya Rabbi eta lawan tah teu akur teh kos kitu teh eta. SD mah SD bae ini Budi. Ini Kakak Budi. Ini Bapak Budi. Ini Bapak Kolot Budi. Tah eta pas urang gadege keur hayang seuri ongko. Ja keur aing mah baheula keur SD ja teu kitu.
atuh geus bae di bogahan itu naon ngaranna nulis 1 2 3 4 datang ke 10 11 12 beres kali-kali ada hiji kali hiji 2 kali 2 terus hiji kali hiji terus kali-kali ada hiji 2 terus jadi kayak kurang dihafalkeun terus bukuna ge bisa diturunkeun buku kelas 2 ke kelas 1 buku kelas 3 ke kelas 2 kuari mah teu bisa kuari mah jadi campur bisnisna terlalu tinggi geus pohara jasa geus dek dididik pinter kumaha tuh dia pinter ge imah kuari mah pinter-minteran. Nah kembali deui ku urang kuari ulah salah ngadidik waktu urang syariat bae naik di golongan thariqah bae naik ke hakikat bae nu mantak urang ngaji kuari kan kelasna kelas hakikat jadi lamun keur ngaji kelas hakikat didengekeun ku jelema anu memang ieu nyana bersyariat cara urang ngan teu sadar bahwa ieu keur pendidikan hakikat contohna lamun urang dek ibadah ka Gusti Allah kudu boga kayakinan anu penuh ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat ulah sok milu-milu urusan Gusti Allah urusan rizki urusan Allah geus urang lamun milu utar atur urusan rizki misalna urang tani misalna urang dagang jelema pang goblok-goblokna jelema nu dek ibadah ka Gusti Allah tapi jangan ngawarung boloon bin tolol bin goblok bin oplok teu percaya ka Gusti Allah jelema dek ibadah ka Gusti Allah tapi jangan jadi pemerintahan eta mah tolol bin goblok bin oplok bin sabodos ya jelema dek ibadah ka Gusti Allah tani tolol jelema dek ibadah ka Gusti Allah make jeung aya hurupan harapan toma bolot. Kunaon memang ibadah ka Gusti Allah ulasan rezeki Allah nu ngatur. Kuari kadenge tah ku lurah ku camat bae teh mah kiai ekstrim amat. Kadenge kudu ngawarung boga ruko. Kiai ulah diajian teh mah kos kitu mah bolon teh mah kiai. Ngablon-blon kan ka kiai. Nu tani gitu kene. Kan ceramah ge blon kitu bae. Jelema ayeuna mah dek ibadah ka Gusti Allah atuh nyaramahan batur puguhnya na ge caramahan keuneun tapi nyaramahan ka batur percis tabakos lilin ayeuna dibeulem batur kacaangan kan goblok eta jelema nu kos kitu teh tolol eta jelema kos kitu oplok eta jelema pancagian eta mah kiai kos kitu makomna ieu keur makom hakikat balik deui ka makom syariat atuh tenang deui budak ibadah ka Allah tepan kudu make tanaga tepan kudu dahar atuh teh nganjang dahar sia ngawarung atuh kuli aya hese mah maling ge masalah kabablasan teuing sama kabablas tah jadi kabakom sama kom mantak ieu nu diajina teh naon kuari tah eta tah kos kitu tah ieu teh keun lain makom syariat ieu mah keur makom hakikat kelas tah bangsa kelas Habib Rozak ieu mah watuh heuy mah bangsa kelas Habib Rozak ieu mah. Boh. Anu lamun teu boga rokok marah teh ieu mah. Aduh, ieu mah hakikat mikung teh pokos kitu. Aduh, tadi sabakom. Dia urang keur carita makom syariat, keur makom tarekat. Ieu mah keur makom teh makom hakikat. Lamun urang nyaritakeun makom hakikat luar biasa Kangjeng Nabi Ibrahim behiji. Kangjeng Nabi Ibrahim teh geus diasupkeun kana ketepel dek dialungkeun kana seuneu. Perintahan Raja Namrud. Kumaha Kangjeng Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir eta babacana. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nyukupan ka kaula Gusti Allah. Anu puang bagus-bagus dah jadi wawakil bagus ya nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Jol malaikat Jibril. Ibrahim, maneh teh dek diketepel dek dibalangkeun ka seuneu. Ala kahajatun? Ayo cepet. Boga apa kabutuhan teh dek dilaporkeun ka Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Butuh ka anjeun mah henteu hiji we ka Gusti Allah adapun ka Gusti Allah teu kudu make anjeun nyingkir maneh Jibril nyingkir ka ditu ulah ka deukeutan aing cek balik jadi peralamat awas henteu badak dilaporkeun da kudu dilaporkeun memeh aing dijieun ku Gusti Allah geus nyahoeun bahwa aing dek dibeulem cenah paeh di jero seuneu di dinya aja lain
waduh cek malaikat Jibril kakarak manggih jelema model kos kieu dek ditupan urang mah atuh kuare kakarak dibaringku saeutik bae ge waduh mana hansip minta tuh lu kurawa ka hansip sebab naon makomna urang makom syariat jadi urang makomna makom syariat perlu syariat hansip ka dieu ke hansip kita ngadang ngabengang naon itu ngaping aing tuh ka hansip butuh komo ka abri malaikat Jibril ku Kangjeng Nabi Ibrahim geus henteu dipaelu eta ngaranna hakikat tuturkeun ku maneh kos kitu ku sia tah urang makom syariat taju nuturkeun Kangjeng Nabi Ibrahim coba ge misalna bae urang ayeuna teh dibaringkus dah kumaha Allah bae paeh di dinya sia Kangjeng makom lah makom syariat